Nah mama mau ngaharamkeun kana daging bagong. Mama ini mati mimiti jadi santri jadi kiai pikap menit ieu detik ieu teu pernah ngaharamkeun kana daging bagong. Nah sabab geus diharamkeun ku Gusti Allah. Jadi aing teu kudu ngaharamkeun deui da kabeh geus nyaho da nu boga hak ngaharamkeun ngahalalkeun mah Gusti Allah. Mata ibu teu meunang nyarankan ka aki lebe lamun ngukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bis-shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam. Wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluhu khairul anam. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal hadirat. Ittaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Allah Jalla Wa'ala idza qara'al Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Wa qala ayatan innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalik. Qala jalla wa ala aidan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Waqala aydan as-salatu ibadatun wa man aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum da'una kama amartana fastajib lana kama wa'adtana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaya jamaah kurang ngadungan barudak tong lolobatan barudak caralik rek belah itu rek belah dia pangjagakeun dirinya barudak rek sina calik rek sina ka belah hanap tong perlang anting budak saha eta wayana tukang dagang sementawis bisa nu balanya ke dagangan mah dibeakeun ku panitia rek dibagikeun insyaallah dibayar ku panitia laporakeun kapal panganan ulah doa heula ka Allah tuturkeun lafadan baca zikri pamunut ulah aya nomor handphone ulah aya chatting keur ngadoa keur ngajieun zikri ulah aya chatting handphone kapunten sementawis menuju ruang leueut nyesep ngira sekedap barudak ulah aya nyembangan tuturkeun lafadan baca zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Salajengna amin ya rasul. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahma alamu bihi kaifa najika ya arhamar rahimin.
اللهم ارزقنا منك فمن النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب زدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بحسن صوتي ونعمتي حتى سمع قراءتي أزداد رقة في قلبي ولو كان قاسي القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا لطيف بلطفك يا لطيف أن الحمد والنعمة يا لطيف والملك لا شريك لك يا لطيف يا لطيف يا لطيف اللهم بسم الله على النور نور على الذي خلق النور أنزل التوراة على جبل الطور في كتابه المستور الحمد لله الذي بالغنى مذكور وبالجمال المشهور على السراء والضراء المشكور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بهم يعدلون كافها يا عين صرها من عين سيقا إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء هو القوي العزيز اللهم إنك تعلم ما في نفسي ولا ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب اللهم هذا النهار نهارك والعباد عبادك واجعلنا لسان صدق في الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين من جهة الله الأمين وبالسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana wa walidina wa jami'il muslimin wal muslimat. Bapak petugas ulah yang menangkali mesin ala liwat kebelah dia ya. Kayak ngaliwatkan dia langsung ditewak. Ayuhal musyahidun al-kiram rahimahumullah, Duyufur Rahman, Duyufur Nabi, para tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yadratul Mukarramin, para muklim, para kiai sadaya, para ajengan, seorang khadimul ma'had, Dewan Kemakmuran Masjid setempat, Bapak Ketua, Kesepuhan, Pak Besar, Bapak Guru, Bapak Yaya, Karya, Bapak Witarya, singkuan yang Yesua singdama sadayana singkuan yang Yesua singdama. Alhamdulillah ibu-ibu ketinggalingan semuanya sangat bercahaya. Lawak amin kira gitu. Ya, mantap dicarek wakara ibu amin teh pada kieu kamari nu dikubur maot. Aya dulu udah ngomong baik kan, kabari tidak punya cahayaan, bener kata kayak kebelas ya ayah ngomong. Waka amin, dengar dijubul, disebut bercahaya atau misalnya amin. Pamanlin kak, paus pun bercahaya, kak ibu ini pun percaya, amin dari kabeh lah. Moga-moga cahaya kasolehan saya jamaah, moga-moga sih timbul ke Allah. Kita mau benar ini positifnya. Hadratul Mukarramin, para kesepuhan sadayana pun lanjut kan aden bagi sadayana Pak Masa Bapak Guru ieu nu tepangi ieu nya urang rancak kalau sore Bapak dulu teh rancak kalau Pak pangi Kang Bana pangi oh gini Bapak bari aing teh rancak kalau itu sih begininya. Alhamdulillah ibu jeung bapak ge dulur simkuring dunia akhirat insyaallah. Malahan simkuring ngaduka sadayana sing ayat sing jadi keluarga Allah. Amin. Keluarga Allah teh kumaha? Apa teh keluarga Allah? Saha keluarga Allah? Tuh, sini doa amin. Hayang apa keluarga Allah? Lamun hayang jadi keluarga Allah ngan syarat, aya syaratna hiji. Lamun bener hayang jadi keluarga Allah, mangpun kurang leuwih 11 poe deui kurang rek hadir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan naon? Terus nyaon kabeh bulan Ramadan bulan puasa mah atuh. Bulan Ramadan teh bulan atuh eta mah bulan ketiga. Pembakaran. Ramadan artina Ramadan naon? Pembakaran. Hah? Pembakaran Pak. Bulan Ramadan teh bunga mama abdi mah darek meuli baju lebar. Mah biar barane dandan. Gak mau kan saya lepat. Hamdan teh pujian sangat luas, seluruh puji.
wajan teh tina fa'lan. Santri mapal wajan fa'lan, wajan itu ukuranana. Fa'lan itu satu wajan, satu ukuran, santri menteri gitu ya. Satu ukuran kata kalimat di dalam musyarab yang menunjukkan arti menyeluruh. Hamdan, semua puji gitu. Gupron, maha lautan hampura gitu. Naon deui? Rahman, Rahman, Rahman teh kasih sayang yang sangat luas. Ramadan, nah hadiahna sorban tadi cek Pak Guru cenah Pak Guru rek kajian anu bener ngajawabna dijikeun ku aing sok gratis. Lah sok jawab heula. Ramadan teh naon cenah? Oh bunga. Astagfirullah. Gusti. Bercahaya. Ini produk saya kayak kalau lapangan produk saya atau kayak dulu lapangan di sini. Produk saya tak. Bang dan mau kan kusahain. Aku dah buka suhud, dah mau kan. Ramadan teh wajana teh fa'lan. Ai hartina Ramadan teh duruk. Siapa? Tudurukan. Hangus. Jadi bulan Ramadan teh bulan itu bulan tudurukan. Ya Allah. Panas. Maka kabali dia rombongan telah datang, bro. Sebatur kita tadi. Bakar, bro. Sekali lagi Ramadan teh artina teh kabakar. Juru. Punten. Ramadan sangat luas, sangat menyeluruh. Jadi bulan Ramadan teh bulan pembakaran. Bulan hangus. Mangga. Mau nyeri tengah ningali ka mama tengah deui. Mah. Paling dia tuh paling soal. Halus telandakan panghareupna diuk halus. Besok nuhudan bapak-bapak Jumahan kan tadi sambutan bapak iya kan bapak MC hadirin wa hadirat sidang Jumat rahimahumullah di Cilai cater bapak ustad bikang oge Jumat gember bener banget aing saumur hari bakal ayah MC hadirin wa hadirat sidang Jumat rahimahumullah intakullah kapake lagi mama mekor heula hari di Mekah lamun poe Jumat awewe Jumahan entong lamun di Madinah awewe poe Jumahan entong terus awewe sholat ban ka masjid awewe mah tong Jumahan miluan Jumaah gitu. Maka tadi sidang Jumat rahimahumullah halus makanya saya desahan kan buat Jumat kue ahad saumur buku ayat khutbah Jumat coba dihampura usaha itu batal tadi kamu tentu kasubun orang santai itu khutbah nah bahkan itu kami lantah seperti dia ya hadirin anu sami-sami hadir mantap ay hadirin anu sami-sami hadir ayah kasih kuih maka ngerekan Ustaz memandir dan nyebut puji syukur kehadiran Allah ay tadi pada ayah alhamdulillahirabbil alamin
lain tadi terjemahkan. Siap, Bapak Komandan. Bansar datang lihat tadi aku punya bansar cadangan. Itu supaya dulur aing. Mau acara dapet balik kerja di bansar kerja di dulur mama baik. Saya kawan aing ke panggung. Bisa aya khotib Jumat. Itu sana dudukan kali dudukan sate itu nyaka itu. Dasar kenyalitakeun bulan Ramadan bulan dudu. Maka ayeuna aya nu dudu darek nyambut bulan. Mana kerja sakit. Bisa mengalir baru kalah yang pengawal. Dulu cek lagi musuh. Dulu cek profesor enggak ngelihat cara-caranya di hadapannya bukan. Mama ini kasih pembawakan gua ada yang apa yang buta hijau ke saya dukung ke cari nggak ada darah dia bisa letakkan mana jadi kayak dia ditinjau kanan awan dia lain dia oh dikecrok kange kecrokan khotib Jumat didoakan khotib Jumat Bapak MC kali saya mau hadir aja dari kembali Bapak Duta acara orang biasa kajar kamu gak simpan biasa hadir saya amin. Karena ngomong itu untuk memanggil karek balik itu sirah di botak kene. Balik tinggal yang dibuat di botak pada umurnya. Kembali. Terus gerak itu gunung lain saja. Dosa siap lain diduruk kabeh. Cek bulan itu mau kali diduruk gerak-gerak dan diduruk mah di bulan Ramadan. Maksud geus lah. Ini kerajaan heula Ramadan heula. Ramadan heulanya urang takdim tahir ditarik di beton. Kira langkung 11 dinten deui, duka 12 dinten deui kumangke we. Kangge Islam Muhammadiyah cenah leuh. Kangge Islam NU cenah kemis, kangge Islam KTP mah kumangke we. Da Islam KTP. Bulan Ramadan kan bulan penuh rahmat, bulan penuh barakah, bulan penuh ampunan. Terus gitu. Kersaha eta teh bulan Ramadan, bulan penuh barakah, bulan rahmat, bulan penuh ampunan teh kersaha. Pamain macam ti ngorek handphone, terus tunda handphone. Katingali ku aing minta tolong batu oge, tunda handphone. Apa ge ku aing ngorek handphone? Kecuali rekam. Tunda ngorek handphone. Badungan, mungkin bisi gagal paham. Punten, bulan Ramadan bulan penuh rahmat, ampunan, bulan penuh barakah. Kamu saha? Kamu saha? Oh, kan kamu ngalaksanakan puasa. Jadi anu head betul puasa teu meunang. Nu geuring teu puasa teu meunang. Salah. Bulan Ramadan bulan penuh rahmat, bulan penuh barakah, bulan penuh ampunan kan saha? Tur muslim, anu teu puasa muslim loba. Kabagian. Salah. Kangge umat? Oh, ngurus muslim ke Islam. Mana wae ngomong teh. Kamu saha? Tinggal ganti. Mama ini rek nyawer. Iya, orang sawerkeun. Dipantau lain aslina. Urwe diawurkeun duit segala loba. Hari simat dialungkeun susu Indomel, mungkin dialungkeun teh kotak, mungkin dialungkeun duit teu mulu. Cicing mah ngahuleum kabagian saweran moal. Nah, beuteung kabagian saweran. Teu mulu, beuteung mulu. Aliman teu hayang teh. Jadi bulan Ramadan bulan penuh rahmat ampunan jeung barakah teh keur saha? Keur hayangeun da teu hayangeun mah ngajedog we. Ucanane mulung kencang digogogok anjing gedena usaha. Kalau bae di
Mana bapaknya? Itu tenanawan palebe badai ngukut gogok mangga ngan anu bodoh sok gagal paham ngaji heula seeutik. Ngaji heula seeutik. Punten palebe, bohongan aya dina lagu. Anjing gede palebe. Sekalian aing ngaji. Punten Maden. Bisi Pak Kades ngukut gogok mangga. Palebe mama nih ngukut gogok. Apaan sih? Anjing teh harap cek saha. Demi Allah mama ini mah anjing mah eueuh. Punten dina Quran. Punten. Bagong mah mama ini mah moal pernah ngaharamkeun daging bagong. Tapi bapak teh satuju kan. Punten Bapak Tim. Bapak Tim aing ibu. Mau apa MC aing ibu. Bapak Tim. Nah, mama mau ngaharamkeun kana daging bagong. Mama ini mati mimiti jadi santri jadi kiai pikap menit ieu detik ieu teu pernah ngaharamkeun kana daging bagong. Nah, sabab geus diharamkeun ku Gusti Allah. Jadi aing teu kudu ngaharamkeun deui da kabeh geus nyaho dan nu boga hak ngaharamkeun ngahalalkeun mah Gusti Allah. Mata ibu teu meunang nyarankan ka akil we lamun ngukur Allah. Kieu atuh urang terangkeun sejarahnya. Apa yang ieu di sarua? Bagaimana ieu? Ieu ngukutna anjing leutik. Ini yang kita kata lockdown. Bentar lagi balitik, yang kedua. Dik. Iya masyarakat udah gagal paham. Loba hal-hal di masyarakat anu punten tapi punten ka para ustaz ka para kiai kadang salah ngahartian keterangan hadis. Dumeh dina hadis aya kieu sing saha jalma. Punten anu punten di imahna ngukut anjing cenah. Sing saja jalma ngukut anjing maka imahna moal didatangkeun ku malaikat rahmat gitu eta teh keterangan hadis teh. Bari teh ditingali asrarul abdi. Punten kira kieu aslina mah damukeun ieu aslina hukum ieu insyaallah ka panggil musim pikir Sayyidina Hasan bin Husain apa saha teh putu Nabi ya Abul Qasimi ya Abul Zahra'i ya Jadal nah eta Hasan bin Husain ieu Sayyidina Hasan bin Husain teh dialih punten berangkat lompatan berangkat punten ari gogok pan sampai kan marah teh dari martabak ke gogok mah nya atau di barang terus nutur kicik nah teh nutur ka Sayyidina Hasan Sayyidina Husain dan para Gusti Nabi di bumi kira bukan dia si kicik teh punten eta Sayyidina Hasan wal Husain lompat ka bumi si kicik nuturkeun sup ka kolong imah kana golodog darepa we punten ari Jibril aya di ditu kitu mitina mata teh Jibril aya di ditu. Nah kita Jibril teh teu daekeun we asupan geus janjian jeung kami saur Rasul asup wae Sayyidina Hasan Sayyidina Husain geus ukukeun tuanna leuteun buka kamar kana bertape lompat eta si kicik nuturkeun lompat ka ditu nembe Jibril lebet ka bumi kitu aslina teh Jibril, nah kita tadi terasup kajero imah gamparan Rasul Allah hapunten kami terasup tadi ayah anak koko dina golodog timbul we keterangan sing saha jalma nu ngukut gogok fi baitihi di jero imahna apa di jero imahna seperti ngukut gogok kaum kafir Yahudi atau Nasrani maka malaikat rahmat malaikat datang mamanit nyeun kanan gogok disimpan di lowong naon tugasna nungguan hayam nungguan kebon dan nitah kaajengan eueuh nu daekeun
nitah ka khotib, nitah ka pabanser teh itu sama manda di leuweung keueum. Si Gogong teh dituna di kebon. Gitu. Nyarekan ka mamandi para kiai pajar teh kiai teu boga hormat kiai ngerakeun. Nah makanya ngukut anjing. Nah, ada teu masalah ngukut anjing mah. Nu ulah mah ngukut anjing di jero. Mata anjing tidak malu-malu teh keur kamanfaatan manusia. Da eueuh dalil nah hiji oge nu nyaritakeun ngukut anjing haram mata ngukut. Nya punten. Digogogku anjing gede. Anjing gede nu satu di lagu eta teh. Si Dusung mah gitu. Ngarah peupeus dongeng eta. Jadi eta mah ulah lepat di si aya punten. Boro-boro di leuweung di rumah ngukut gogok ge anjing liar di buruan. Teu masalah ai malaikat rahmat mah ngan kade lain nitah ngukut gogok lain ieu mah ngajarkeun satahap naik kelas ulah sok nyieun kesimpulan salah. Hartos gitu. Jelas. Digogok anjing gede anu digogok nah kan jadi budak kabeh itu seperti anjing itu Ramadan teh artina teh duruk bakar hangus kabakar kaduruk hangus kabeh tapi itu tadi nerangkeun Ramadan duruk bisa bercantan iya mama ngamustah di mana lapatnya bisi pajak mamandin bohong eta teh lain buatan Pak Ustaz Yahya lain buatan Pulan Cengkang dengan ada lain buatan Mahaden lain buatan para kiai eta teh dawuh Rasul mireh bulan Ramadan teh bulan sakabeh dihanguskeun diduruk dibakar kelang macamnya mungkin teh ya maksudnya salah-salah dibakar teh gitu benernya beres gitu datang we hadis anu nyaritakeun yen bulan Ramadan teh sakabeh doraka beurang teh sakabeh doraka beurang teh kieu maksudna sakabeh doraka nu dipigawe waktu beurang baheula di tanggal 1 Syawal nepi ka tanggal 1 Ramadan ayeuna bea kabeh dihampura diduruk kabeh ku berkah bulan Ramadan. Itu lari nang kami teh kitu. Anggus. Kartos. Dugikan amin bakal lama kasih. Dugikan ilah kartos. Sakabeh doraka nu dipigawe berang bahkan doraka mati maksiat nu dipigawe berang maksiat nu dipigawe mati tilaha di tanggal hiji sabal pareto nepi ka ilaha nepi ka hiji Ramadan enjing doraka eta kabeh diduruk hangus ku hadirna bulan mulai nyamuk mama ari eta bahasa dulu cek bapak polisi atawa cek bapak babinsa lain cek bapak kiai lain saur Rasul ieu hiji dalil anu nyaritakeun doraka beurang bea kabeh awas ge kudu katalang mah ulah nunutan sia mah hei si mah udah nunutan Tentu ngaji itu dodonya apaan sekali. Apa nih baru menurutan? Oh, si pengen mereka baru menurutan panggil ke cai saya mereka kayak nyebok politik pernah. Untung ya lain Jumaah, namun ada Jumaah. Namun hadirin Jumaah peserta Jumaah anu jadi syarat ada Jumaah 40 mukimin asliin balikin aklin mutalkinin 40 heukeur khutbah aya nu hees kalau si mama nabi terkode lenyap tuh ada khatib berkhutbah ayuhal hadirin rahimakumullah ittaqullah haqqa
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lenyap sia bisa gugur sia Jumatan gara-gara aya nu heres. Ada Jumat 40 leuwih. Ngan untuk nilai Jumahan, mah eta mah sanes bobo. Ngalenyepan ngaji mama keur meuni kieu. Khusyuk. Oh, paingan pabanser imam sok loba nu khusyuk. Ada ali geus khusyuk lah, dan khusyuk kitu molor. Teraskeun? Naogeun. Simpulin ini era ko ieu ada tadi. Mama cenah keur bapak-bapak jeung ibu-ibu cirek sarta hayang ngaji ku mama. Ieu hade ulah biadab sia tadi ngaji di Cikeuyeuk cenah kosong. Heuh cenah sawareh teu arimit. Hah? Heuh sawareh cenah teu arimit dan cenah rek aya mama entong kitu sia. Mah Haji Agus nyarekan ka aing. Saat tadi nu ngaosna? Gimana? Kita Tanjung Sari ngebahas naon? Nya kitu teh. Ari mama ieu keur ngebahas naon? Keur ngebahas Ramadan. Ramadan teh bulan? Atuh Ramadan bulan dudurukan poho pintu. Nyaona teh bulan dudurukan. Dengan bahasa sederhana apa babinsa? Dudurukan. Nah, saya terminologi bahasa jadi ibu-ibu hayang. Jadi ibu-ibu mah Pak Khotib kudu dikemas dengan sedemikian hingga dengan kalimat termudah. Disebutkan bulan Ramadan maka wajan fa'lan. Naon fa'lan enggak ngerti tapi duduk. Oh, terakhir juga. Guys, kawan. Bang bahasa lah sebelah. Kita lendangkan ini itu. Saya setuju lendangkan tentang mobil ya. Yang cincin ada 250 juta itu. Dan cincin lain mahal juga cincin Mangaden. Mangaden itu tercakarin tutung. Tinggal di ubi terus hati paling tutung paling buruk. Tenang bunina. Mending apa sih cakalan itu. Bawang kayak kamu enggak. Bejakeun eta warisan di momen ini. Bejakeun ceprakaran hadatul kalim bulu. Dan mungkin hadisnya. Ieu hadis anu nyaritakeun berbang berikut. Hei, bukan, kemana kan ngobrol. Ieu hadis nyaritakeun jadi kalimat duruk kalimat bakar hangus teh lain saur Pak Khotib, lain saur Mamandi, lain saur Pak Ustaz Yaya, tapi saur Rasulullah man soma. Sok coba. Nah, artinya man soma Ramadana. Sok coba. Imana wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min dambihi. Dalil naon eta teh? Dalil dudurukan. Dalil dudurukan sakabeh doraka berang nu dipigawe di Syawal tahun itu nepikeun ka Ramadan tahun ayeuna. Hangus terbakar kabeh. Man soma Ramadana barang sing siapa? Sing sopo wong sudah. Sing saha jalma anu puasa. Man soma Ramadana dina bulan Ramadan. Temen orang. Cing aing keur ngadu. Temen orang handphone budak kayak gitu kan. Kecuali cileun budak budak handphone dan langsung ngaus. Jadi isinya akan cerima nih, oh lagi ini terlalu handphone. Kan tinggal ya. Oh bikin ngaos mending saya kasep soleh si penyanyi handphonenya. Ibu kamu kerja, heh. Kita ngorek handphone.
handphone pagawean sapoe lamun 24 jam tina sapoe pababinsa eta lamun sapoe 2 jam atau sajam we sapoe ngorek handphone lamun dipake mid time kuningan mid time kan sudah dia ngerti was betul mid time teh khusus waktu untuk bersua sosonuan jeung Allah punten lamun dipake sosonuan jeung Allah dipake maca kalamullah Al-Quran sajam ngorek handphone ungal poe eta sabulan bisa hatam Quran 3 kali teh udah sajun teh sabaraha 20 menitnya berarti pak bisa jam sabaraha uang sulan Ustaz 3 nya 3 juz sapoe kalikeun sabulan 80 juz 3 kali hataman hanjakal urang teh bodoh kalau hayang keneh ngalakukan perkara mubadir bohong sia cinta ke Allah bohong sia cinta ke Rasul pantas ya hidup tadi Allah ku Allah teh sia ngaku nafsu bae marek bae handphone sia gawe tengah cuan deui naon geuning meureun teu boga duit dibayar di imah teh cuan warga paulah teh cuan dua nangan teh ieu teh mau dengan cuan Damogan, kalau kasep sayang, damogan, bener, 1 jam kitab, bon, dalam 1 lamun sabulan, sajam sapoe, sabulan itu bisa baca Quran 3 kali hatamnya. Ibu kan terus tiap sasi hatam bulan. Si hatam handphone mau pandeta, geus YouTubean. Kamari kilama gablak di masjid itu gini Al-Jabar jaroget adon yang tiktokan di masjid Al-Jabar dekat daerah boga handphone itu menjadi kebanggaan cik ngenten iya awas ya lamun sakali-kali geus dibejaan kumanin sajam sarwajin 3 juz maca Quran ibu sabulan ketamat sakali-kali acan punten tomonang deui nu kieu patut teu hayang aing diwadang ku ibu-ibu teu kana bohong cenah cinta ka Allah cinta ka Rasul mana sia buktina gempling sianya dan masa kemana katina diberkejar mah tukang bohong si ibu kira tidak ada cik ngurang handphone gartos man soma Ramadana imanan sing sahajal manu puasa di bulan Ramadan tahu gak? Imanan didasari atas keyakinan tahu kan? Iman karena Allah dengarkan saudara-saudaraku sekalian ai karena Allah teh lain karena ganjaran ai karena Allah teh lain karena surga udah sanes babin ketimas sanes ai karena Allah teh karena Allah ikhlas lillahi ta'ala mah lain karena Allah teh hayang ganjaran hayang surga Bang Ribut baru gak rempe Ribut, sayang, awas. Kurang terbius, kadang buku keterangan, bari terkumplit, anu nerangkeun teu dugi, anu ngupingkeun deui. Anjing. Kita ibu sanes. Nenena. Ibu belok deui wae lain. Ieu ilmu psikologi sok aya murang kali ibuna bade kajaban. Gini budak, mama, umi, asok anak begitu. Akibatnya eta teh akibat tindakan tidak tepat inu ngurus anak. Awas, kade da Cecewati malain deui. Cecewati di negara Indonesia, apa Cecewati malain
ibu-ibu togarto teuing ka pangajian mending ge urus anak. Lamun ibu garto teuing ka pangajian anak bisi katalang salah galeng coba ki. Coba di lain nyawa ibu kan kata aing biasa sekali ui. Coba di Jakarta coba di Jakarta kayak gitu. Ibu-ibu saya tidak mengerti mengapa ibu-ibu ngurus pengajian saja sementara anak tidak diurus. Cek saha apa anak si ibu eta mah diteun Pak Ustaz, diteun Pak Kiai di pasantrenkeun. Ieu tomokan ningali teuing sa Indonesia anak ece mending ge urus. Eta uang anak coba ti uang pangaranna teh. Itu ngomongin politik, dengan politik faktual mau ngasih yang ditewak bapak kayak bapak polisi aing ngomong sok wae aing udah salah. Cewati Jakarta ibu-ibu uruslah anak. Saya yakin akan memberikan aturan ya bahwa ibu-ibu jangan terus pengajian. Iya tinggali anak cewati Jakarta datang ke pesantren yang seri maden datang ke pesantren. Ini anak bu, alhamdulillah sudah 30 juz. Bu pinter ya, berarti tinggal 10 juz lagi ya. Anak cewati Jakarta anu bodoh tak tarang ngaji disangkana Quran teh 40 juz. Kapangi cai anak nu tarang ngaji mah palingan anak mah belet da indungna nyare kana pangan. Anak-anak teh sarua. Indonesia ini akan susah maju kalau yang dibicarakan agama. Buah-buah aja lah tegang agama. Daki itu ngomong lagi daerah ayah. Datuk pak, mama di ditewak. Tah tukang handphone tewak ngomong ke saya. Nah handphone teh. Aing nu ditewak. Da aya da geus dileungeun ibu-ibu masing-masing sadayana. Tetemikna beberapa pekan ge kurang batu teh. Tes, setting. Kira-kira ngap setting. Suara tengah. Tes, gas. Cekap. Gas, kamu ke. Nggak suka ngomong ke Cewati, enak orang ngomong ke Ceunya, Ceunya, Ceponnya. Kayak antem si Ece, eta malah tong didenge. Dan gening pada bukti nama, punten. Anak manehna nu belet malain anak urang laras gitu. Da urang sibuk ka pangajian teh geus sian diri ngarang urang taat ka Allah. Balikeun ku ibu, mata kami ngadeuketan wae Allah, ngarah kami moal bisa patuh taat ka pamarentah. Lamun kami teu taat ka Gusti, bedakeun ka si eta cek aing. Bedakeun ka si eta cek aing. Nih, bedakeun cek hari teh cek. Atuh cek aing. Dah urang bisa taatkan nu jadi salaki, bisa taatkan nu jadi pamarentah, bisa taat kana ajaran Rasul. Lamun urang taat ka Gusti, laras gitu. Ai urang bisa ajaran taat itu, berarti itu. Nya, atiiu Allah wa atiiur Rasul wa ulil amri minkum. Apa eta taat heula ka Allah, taat ka Rasul. Patuh ka pamarentah urang bisa patuh ka pamarentah teh lamun urang taat ka Allah, taat ka Rasul. Sia anu teu paham bedakeun ceuk aing. Ceuk sabieu